jahat yang maksudnya iya ricu celing yang ilit gerakan kieu ya we Sabtu teh bari ngaduan info-info kayaknya heula goblok Pak naon kemana eta kemana balong kemana kemana kos ngegoblok gua balong itu nu warisan dia goblok kemarin nu batu siapa kain aja lumayan sok nu ieu wae sok nu nyatan wae nah isi ada di kokod wae tuan amis bah harus warnana kumaha asli teu yang balong loba laukna aya wae bener hiji dua mah kade koplok montong nu batur sia neraka aing kemari ge sia mah kemarin mah iya pulangna kapoekan nah teu mawa jejer teh ada nyanyian hungkul sok disatan ku batur teu mau ngalauk urang ngak jayana asli aya lauk aya loba lauk mah Jeda saat balongna ge sok disatannya ku batur ngobrol goblok montong balik kokod anu aing atuh kokod eta aya loba keneh ya itu bahagia wae heula jadi anu diberean goblok jadi anu diberean kan abah nu ngenta bieu oh asli aing teh kebenaran budak nyiram yang lauk emas cenah budak sadek kumaha budak pemajikan maksudnya budak nyiram bos gelo pemajikan yang lauk mental dua hiki mas tong ngenta jeung urang mah meuli anjing sia tong ngenta ngalah maksudnya gitu sia wae jeung aing sabaraha bulan kalau tong ngenta ngalah we atuh yang ngenta heureuy atuh tara heureuy ayo teh aing ngilu ka motor mangnya entong bitu nah sia goblok bisi bitu lebar lempang aing mah nuturkeun ya baik urang ajaknya karunya ayo teh ngepuluhan bogana itu ieu poy naon maksudna ieu motor saha ieu pan aing milu atuh di tukang edek ngilu atuh motor saha yang ngamek ke inung urang si anjing itu kamu aing sieun labu goblok di dieu we mung aing yang dihareup aing di tukang mah sieun apung mana kumaha ieu atuh sok kopok atau anggap we karung ya Allah awas cokorna sok heuh aya aing ngahurungkeun kieu kumaha ngahurungkeun sok mesti ngagung sok salah aing enggak sarua ieu kok anjing mah da nya aing dikusrukeun nya aing dicarekan ada kelo jelema teh saung kopok sakarek apa ieu kabag saung hade kieu loba parabotna mah euy mes geus ngemes gitu bro aing teh dia bararas tuh kaki haram cadah aing geura mari kubuk deui bantong ieu mah nah kieu poe euy rokok
dieu aing mah ka saung aing lain saung aing bener ge. Si anjing. Aya saung saha ya udah ku aing cai. Si goblok. Asuhan aing sia kitu goblok teh itu. Boro aing geus muji tadi goblok alus cing teh pete ieu goblok sia maningnya. Ong nanya ah. Hei anjing karek kitu ge goblok beuni belikan sia mah. Aing mun cilaka. Aing mun kumaha mun cilaka mah. Aing geus kieu tadi tah. Aing kumaha tadi cing? Sia mah kieu nangkot ka aing. Ngeunah we. Ngeunah kumaha sia? Aing tadi teh kusruk ya kabar hasil kieu ieu. Koplok amak-amakan wae sia mah. Kos lain kolot sia mah amak-amakan wae belikan koplok. Heeh. Mun tah hampura tuh naon teh hayang. Oh geus aing hampura tuh. Naon hampura kitu? Da kudu kumaha sia? Kieu ulah ge. Anjing kawas jeung awewe wae sia mah. Kieu bala ge. Cing misalkan goblok garetek teh anjing. Hampura aing nya. Heeh. Anjing. Kayak malam udah ngilu ka aing diukna ulah kitu dah heurieun ka aing teh jadi bisa nejak rem. Jadi si rem teh kitu teh leungit eueuh. Da ka Ada sia mah teh aing milu ka tukang, diuk di tukang ku sia mah dijempingkeun. Aing milu dihareup ku sia kusrukeun. da motorna atuh eta mah lain paragi duaan, paragi sorangan. Mana sia engko goblok dek yang balong. Kapan nu bieu atuh nu basa aing ngusruk teh tadi. Cubluk tadi malin balong sia. Anjing geus kagak kasih ada wae Bandung. Balik di sia mah bro. Goblok belikan pan geus hampura aing teh atuh. Mana teu balik. Nah, jeung nyingkah ka dinya atuh. Heuh aing hoream gelut. Keur hoream gelut aing mah. Naon geuning. Pantes nama peuyeum-peuyeum cau atuh di saung goblok butut kieu mah. Pajero Fortuner atau naon tadi nya mah. Gablek naon atuh aing pan di mah ge teh gablek naon. Aing ah ngamekeun balong. Ieu bieu paralona potong. Oi, Naon deui atuh kayak heula. ka diheula sakedeung. Naon? Itu saung saha itu? Lanjut aing. Ieu aing teh ngokot-ngokot jeung cai di itu. Gantian anjing Sugan seperti aing amok sia. sepadek anjing. Asli aing mah. Ku sia teh nyingke Teu sudi ah. Aing ge teu wani kadinya mah. Galak. Ngeunah rokona. Aya keneh. Aya, Sok atuh jadi. engke jeung sia. Nah, kieu kahirupan di sawah tiis. Lai tunduh ah. Sampai kaleket di sana. Molor di ditu, cenah jari-jari ya. Waruntuh itu di sana lihat aing. Karena hal jelema tenangan simat gitu. Ini cocokan budak aing ieu mah. HD yang budak aing. HD kieu anjing pangal. Anak aing moal teh atoheun anjing dibere pangal sakeu muina moal teh. Nah, aya jelema salat dina daun. Jelema jin. Sholatnya daun bakal diterima moal gitu. Sajadah sholat mah di masjid. Aing ditata-tato ge ngarti saeutikna kana agama. Tanya ku aing ah, kencina beres heula wiridna. Geus beres salat mah jongjon ya. Barang gawe deui ge. Jigana beres tuh, geus nyebut alhamdulillah mah. Manusia naon sholat di daun. Tanya ku aing. Kang, nuju naon, Kang? Jang. Ya terus tepan asar lah. Ya geus dikrada kaburitan. Lain nah sholat dina daun.
nya ari ibadah majang nu penting mah niat we ku daun oge da aya darurat kieu mah menuju di kebon nya saena mah berjamaah ke masjid saena mah ngage sajadah dan menuju darurat atuh jang ya teh Saketerang abdi mah netepan teh wajib di masjid Kang. Saketerang abdi mah nya ge abdi di kieu terang abdi. nya emang saena mah saya di masjid komo berjamaah mah langkung afdol lah ganjaranana seueur ari abdi nepan nuju darurat ya teh jang nuju nyebor Ieu nah henteu ku sajadah ieu kalah ku daun atuh meureunna najis. ceuk saha jang dina daun salat najis Cek abdi bieu. nah kajeng bieu jang dengekeun lamun tah aya tatoan kitu najis moal ditarima tah Anjing. Nah jadi ka aing kita teh. jang da atuh kudu bener tah nu ditato kieu masa bener mah kudu diteuk-teuk tah kokodna teh da moal ditarima moal apan kudu bersih ngaranna ge rek ibadah asih lain ngomong nanyakeun tapi kalah malik amek kumaha teh kieu kudu dibagukeun ku aing geura tuman ting ngolor weh cuman blog hayu mantog Anjing jeung bau hanyir deh. Cai ti balong sih kurang ajar nomor nya. Woi, Ayo balik. ka dieu heula poy. Naon? Ka dieu heula. Ayo balik. Ka dieu heula. Naon? Ieu. Naonnya? Naon? Poy anjing bete aing ngimpi euy. Ngimpi we jeung ngimpi di baheula. Ngimpi naon ke beunghar? Di bawaan teh urang. Anjing bieu mah ngimpi teh aya keselan euy aing. Kesel kumaha? Ide ngobrolna poy. Naon atuh jeung ngilu wae. Eta tuh goblok dieu kan dieu aing Kotor. suka deui dieu deui. Nanti kita ngimpi poy. Jelema teh anjing keur salat. Dina daun. Ka aing teh nyarekan tapi anjing kesana teh seolah-olah memagahan ka aing teh. Kela ieu ada serius ya. Publik na aing. Serius kumaha heuh sok dengekeun aing. Ka aing teh nyarekan tapi kesana ka aing teh memagahan. Kira ku ngarekan mabagahan kilo. Anjing majarkeun teh kokot aing kudu diteuk-teuk Asia. Kada emang kudu diteuk-teuk emang. Goblok sia sarwana. Terus kudu kumaha eta? Heuh lamun aing hayang ibadah, mun aing deuk bener ibadah, kokot aing kudu teuteuk kusabab aing eta tatoan cenah. Wah, cuk saha. Kan haram jadah manusia kitu mah. Mana jelemana ku aing geura nu sare deui weh. Urang sare deui. Ciu bawa urang heuh. Goblok kumaha karep. Mun sare deui meureun abang ngimpi deui pan panggih deui. Tah teh mongger si ieu. Anger mah kenyataan. Kebugan ku aing naon sok. Mana jelemana? Kumaha hayu urang sare deui. Manggeus anjing pohokeun pahokeun. Hayu urang sare deui lah. Goblok kitu sia diseblok deui aing. Moal urang we seblok ku abah atuh. Heuh ya. Heeh. Sekali elang gini teh. Heeh. Goblok asa mah kos bolon. Manggeus mah ka mana ah? Aing Jarang jarang aing nih. hang panggih jelemana. Manggeus mah kede eta mah. Ponian ka abah anjing engge teu wani ka abah sok. Ngimpi eta pirang ngimpi lah. Bang. Soalnya cek ingat juga na taruh gurih banget. Asa kepikiran wae tadi ngimpi euy. Jadi ngimpi tapi anjing asa saya pos buat kencang-kencang teuing. Bisa, woi. Nyebor meureun tapi eueuh. Geus salat di jero. Anjing naon? Naon? Itu goblok teu kadeuleuh ku sia. Mana naon? Itu teu kadeuleuh itu sakitu muter kitu juga kolece sia. Nyebor teh. Kumaha sia? Nyebor teh cai ku mesin teh ngegeun mesinna atuh ngahian. Kurono jong euy. Nah, biasa ieu eta minum. oh sok atuh eta bae tekonna ke hidung kitu ning eta alah Kono ding caina we. oh sok eta caina mah hoda caina mah herangan hidung tekonna Keun bae teh kono teh dahar teh kona. oh atuh ieu da walos can dipasak Keun bae lah. Ieu we ieu cenah. Tah nginum. alah Woi. Hah? Ieu anjing barang nu tadi dina impian aing.
Kira aku ngimpi jeung waluh engko jeung jelema, engko jeung waluh kumaha tadi waluh. Aing tadi ngagugubug ieu tadi teh na impian teh. Ieu pisan anjing. Begeun teh kieu pisan. Ah, kapan dibawa ku lanceuk aing mah bieu. Lebih teh cek sia nya kan. Heeh. Tah anjing eta goblok anu tadi ka aing ngababuk ku daun cawu teh. Sok atuh jang carai-cai kadinya. Ah, Ya, geus kebo tegado leuh teh Mas, ya. Kita Nah. ampi ya hampura we ngariweukeun. Sok henteu ni malum tingali di saung. Jang. Ya tuh. Alah, apa mah da kieu we jang. Iya getol ah. Lain getol masakeun. Nanti mana tuh jang teh? Abi ti eta ti terminal pasar. Besar mana ya? Eta pasar ieu pasar naon teh teh pugu ngaranna ah. Sampai Oh. ganti kades ah itu pugu ngaranna. Atuh beureunan waluh sok narima di pasar anyar eta. Kosok Masuk. Alah, mani apa tareh panen waluh? aslina. Nya jang. Komisi di wae poy. Komisi. Karena ieu mah barudak ayeuna mah utak saeutik komisi nanaon teh. Lain tadi mau ujar teh dina impian teu dikadek cenah ku si eta. Wah, Heeh. nah jang ieu sare. Heeh, tadi urang sebetna anu pabalong. Oh, ngimpi cenah. Molor di seblok ku aing mah. Nah, aja. Gitu-gitu wae gehes geura teh. Ka aing nyebut budak ya. Hampura we jang heuda ai kolot mah balelo nyaritana. Wios Kang wios. Alah. Tato nama HD si Ujang. Heeh, cara tadi gara-gara tato majar teh dek ibadah, leungeun aku diteuk-teuk. Yo. Cuk aa cenah. Jang ai maneh pan teu meunang atuh ai ngarengaran dek ibadah mah da teu meunang anu nempel mah teh da kotor eta teh. Oh, kitu. Kade maneh kabawakeun era Nah, bersih urang mah tuh. Heeh. Heuh, pajar teh kudu diteuk-teuk cenah. Nya heueuh kokot kitu mah kudu diteuk-teuk atuh. Nya cek aing oge anjing ngajelema ieu poin tadi teh ka aing teh. Ah, piraku meureun teu kudu diteuk-teuk, jeung diteuk-teuk sagala. Ustaz dana haon kudu nu teu kokon aing ti ibadah kudu teu kala kokon. Sia. Heeh jang. Ai dek ibadah mah sabenerna mah kieu euy. Ceuk di dieu mah nya hate tanu kudu bersih mah. Hate tah pang-pangna mah niat kumaha ka aya hatena ka mana wae mah kan mah bener. Ayeuna dek ibadah mah bae belang awak, balang itu gen penting mah hate tanu kudu bersih mah. Awak kotor itu ieu mah terjadi masalah lah. Nu penting mah hate we nya. Kitu we jang ceuk Bapak mah kitu we. Nya, cak aing ge lanjak aing mah ustad. Kieu cek aing Kieu anjing ngajek sia tah. keren.